Tabuh 8 pagi di dinten Jumat sapertos biasa ieu abi bade ka toko bade balanja kanggo kapriogian di warung. Di dia abi mapah margi tokona oge caket. Janten etang-etang sepor da upami ngahajakeun mah hoream. Upami baraya sadayana aktivitas di pagi hari anu diawalina sok naon. Upami abi mah uih netepan subuh teh lajeng masak nasi, nyuci piring sareng nyuci acu. Upami anu tilu eta tos beres nembe we buras beres di bumi, nyapu sareng ngepel. Upami padamelan bumi atos beres sadayana nembe we abi balanja ka toko kanggo kapriogian di warung. Gancang carita ieu hasil balanjaan kanggo dinten ayeuna. Dilajeng kana tabuh 10:30 siang ieu abi nuju ngarebus mie. Mina atos asak lajeng ieu ku abi dipasihan tepung aci supados adonanana lengket. Janten weh ieu bola-bola mie sareng ieu ngadamel pastel. Nuju ngadamel pastel mah ku abi henteu di video margi abina hoream koh meuni asa pakpikpek. Ieu teh abi ngadamel pastelna dina tepung teriguna 1/2 kilo jantenna 3 box langkung. Upami ieu suasana sonten sok aya marurang kalih ngaraos ka dieu ngaraos asar. Lajeng ieu abi bade ka warung bade meser kanggo rencang mam sonten. Eta abi dina video teh ti ditu mah nuju nyarita baraya sanes nuju geger nyeman kepuguhnya. Ieu abi atos dugi di warung maksudna mah bade meser asin pedas sareng cengek. Pokona resep pisan upami emam sareng asin pedas sareng sambel teh abi mah komo upami sambelna sambel tarasi. Balanjana atos rengse ieu abi lajeng uih abi teh ieu balanjana sadayana CF 10 ribuan. Eta teh abi meser asin, cengek, tarasi sareng cikur. Teras ieu si pedana teh atos asak. Ku abi eta goreng asin pedana dipasihan bawang beureum. Dilajeng kana kegiatan saatos magribna sapertos biasa di dieu abi ngaulang marurang kalih kelas A. Lajeng oge tabuh 8 wungina di dieu abi ngiring ngaos sareng marurang kalih SMA. Rupina dicekapkeun sakitu wae video ti abi teu kenging bosen-bosen nya. Hatur nuhun.